Tah gitu sasapu atuh. Paling pegawai teh ulin we jeung ulin dahar ulin. Entong atuh pabadinya nama kebo. Apa teh? Tuh itu tuh. Balik atuh sasapu teh nih awewe. Tuh kolongna. Masih maneh hidayahna we maneh sasapu. Sekalian empel. Ya tuh mah nih capek. Pernah sapu hungkul capek. Tingali kolot mah segala digawean nyeusehan mah wadah enak dikicieun tingali pernah sapu hungkul nyebutkeun capek. Padahal ayeuna hungkul atuh kamari-kamari mah mitel geuningan. Nih, mama nih hari sasapu nyarekan, teh sasapu nyarekan. Ayo. Aya Tuh. Ron. Ron, ayo amang yuk. Kemari Amang. Hayu yuk, hayu. Kemana manis? Teh amang. Amang ieu dengekeun kamari oge Ceu Imas sia nyarekan ka dieu. Nyarekan naon? Oh maneh tah disikiin cenah. Baraong. Entah we ari emak nih. Henteu kamari ka dieu ngontrog. Cenah maneh sajeng si kerum tah. Baraong cenah jong emer. Nyaon dah henteunya. Henteu kamari Ceu Imas ngomong ka emak di dieu tah. Meh teh sok tong sok baraong meh teh ieu. Eta mah Ceu Imas na we meureun nya. Dah henteu arurang mah. Heuh maneh baraong. Da moal eta Ceu Imas moal ngudag ai teu baong mah. Ngeus tong ngahulin wae ah. Diomongkeun wae maneh mah da urang ka bawa-bawa nama. Ngeus dari ieu mencelan we. Di kamarana atuh aya kieu. Mau ngatuh mah nih hayang amengnya nih. Bae we ame di buruhan. Nih mau ngatuh nih udah capek. Hayu orang itu orang ucing sumput di ditu. Yuk. Ayo ucong. Nya sok tarang ngadenge si kerumahnya. Kerang. Bodoh iya ka dieu heula sia teh. Tong ulin wae pi omongan maneh mah baraong. Skiin pembawana anggar diskenur. Karek budak barang gawe sapu. Diajak ulin. Mas mun teu pi omongan ulin teh geuningan kamari Ceu Imas ngontrol ka urang. Barang pisan budak teh tarang ngadarenge. Mereka si kece sugan we atuh boga naon gitu. Urang jadi emah geus teu pisan naon Gusti mangku. Kieu teuing euy. Eta boga naon acan di ieu mah. Bae sugan we barang sial aditu. Cek. Kecek. Cuk. Hadiah heula gerasa kedeung. Mah teh kue bijil. Cek. Kecek. Naon? Lain kece hadiah geranya. Naon kecil atuh dijual deui ka dieu. Ari maneh meuli urang ka dieu teh nya. Heuh atuh meuni da maneh mah sakali teh ka dieu. Bilang ngamplong sakali ka dieu, habon we ka dieu. Geus Bae bosan atuh nih atuh. kali-kali berarti urang anginna keur ka dieu, keur ka maneh. Gak naon kecil atuh anu urang kedangdan Mana atuh. ieu moal ngaku urang sih teh panas. Oh, heuh sok ka dieu atuh. Urang hayo kekeheng. Bae atuh orang kampung ieu. Naon? Lain kerjanya urang teh. Ka dieu teh. Keur nanyakeun gitu ka maneh sugan maneh aya titaheun ka urang. Tetaheun naon Kalau atuh? sugan we atuh tuh ieu pan aya gaplek bisi erek ngajuakeun ka Ceu Is ku urang bae. Ah, meuni naon Urang mah- jualkeun atuh? Urang mah ayeuna mah da geus naon geus hayang sodaqoh wae gitu. Oh, masih Lain atuh. maksudna lain sodaqoh jadina teh nulungan jelema. Heeh. Nulungan jelema. Lamun butuh pertolongan ku urang gitu erek ditolong heeh. Tah maneh Masih bager atuh. heeh nyata urang teh da Oh, atuh. atuh dah meuni tinggal kagok nang sakieu atuh gaplek Bae oge. atuh. Meuni ieu tah kagok inungan ieu garing ke Bae dijual. atuh nungtut cak kitu heula. Atuh meuni kakak beak duitna atuh nungtut mah. Mau ngasa teh kalau Lain aya angin naon atuh maneh nah bisa hayang nulungan gitu kapikiran. Henteu urang mah keur hayang atuh. Oh,
matakan orang bingung kayak terabiasana gitu iya aya jelema anu nu daek nulungan batur. Heuh atunya nya biasa we atuh. Alhamdulillah Meureun, atunya heeh. berarti ka hidayah meureun heeh. Tah piraku ai urang sodako ka maneh lain sodako manganterkeun. Urang teh manganterkeun eta piraku maneh teh yang sodako ka urang. Oh, jadi maksudna teh buburu. Atuh mah kudu nulungan mah nya nulungan teu kudu dibere deui imbalan. Itu urang nulungan maneh sodako ka urang. Mending teu kudu ngomong kitu ge keuceuk atuh aya urang nitah ka batur nya pasti we dibere ku urang. Matak sok buru atuh. Udah kagok atuh sakieu mah, ieu mah kiripik ieu mah, ini saya nu nyater. Bae we atuh. Aya nu nyater ieu mah. Cing sakumaha ieu. Tuh, Tuh. 11 kiloan atau aya 5 kiloan mah. Atuh sakieu oge dah kanu beaskeun mah ieu teh seueur. Udah, Ieu we atuh ieu. eta mah can garing, karek kamari kan nyiatan age. Ieu can garing. Can, Ieu enggeus atuh mah Can. jangan sakieu mah. gak bakal murah. Bae meh berat. Gak bakal murah dijualna teh. Uya kan garing Heuh ieu bae we mah. ieu urang kaku urang. Naik emangna. Heeh bae urang mah bae we ka urang mah. Nya atuh. Terus sok atuh aya daek mah. Heeh nya atuh urang bae we pasti pisakeun teh maneh teh teu boga duit bae urang ku beas 2 liter oge. Heeh, sok. 2 liter atuh mending babak teuing ah. Heeh atuh da berat ieu teh. Berat Urang naon teh ieu, perlu Bri? tanaga ka ditu teh. Pernah Kudu sakieu dahar atuh mending sing kumpul gede. lamun dibere jeung eta beurnya dibawa jeung ieu sagantang meta ka aing teh. Muah paling ke 5 liter. Teuh nya. Sok atuh kecil pangjualkeun heula. Tangke ka urangkeun duitna heeh. Ke diburuhan ku urang. Tapi 2 liternya Aku mah urang we buruh mah nahan kitu geuningan. Geus we entong atuh. urang teh ka ditu teh kudu aya tanaga. Kudu dahar lah di Lu imah. atuh kecil diperah eta kadinya sakeutik. Taukeun ningakeun anak salaki. Sok. Kudu salaki. Ai urang sugan kudu teh dahar aya anak. sugan teh hidang we nulungan urang pangjualkeun. Ai teu teh hayang aya 2 liter cenah. Heueuh bae atuh sodako. Potong lila. Heeh. Dagoannya cenah. Wah eta kelihatan hargana. Heeh. Kayak ku urang ditempo bari nyelona. Heeh. Ai sugan teh nulungan we aing mah nya. Ai teh teh yang diburuhan 2 liter beas cenah. Buah sabaraha haun eta hargana mentah 2 liter. Alhamdulillah. Lah. Nang jok. Jadi orang aya tuh pan keteh tina buruh ngilo. Bebeja mah 3 kilo pada 5 kilo. Lumayan kurang 2 kilo. Can beas 2 liter. Pokoknya rezeki nomplok poe ayeuna mah. Seger. Tara opiono sekian mah. Itu kan kayak abi rek nyentik da. Tapi di dapur nongkrong. Nih atuh room nih tong dikitu-kitu nih. Tempo alus Si Romo da kieu rusak. atuh ih. Set. Teh. Kembangnya. Mana? Hayang ieu mah ayeuna. Di mana korsina? Jadi deh. Tiluannya eta imahna. Arang teh cenah adik kakaknya. Embung nih, embung boga adik kos maneh. Nih, bae-bae tempo ieu alus pisan. Tempo. Tuh. Nya alus ieu nya no. Wae. Nyen boboluan wae maneh mah. Nih, daun cai atuh. Bae atuh Ku si ku ompol, we. compol. Nya, heueuh sepuru. Atuh. Kumpulkeun. Nih, mama abi bakal nyarekan gerak karotor baju. Iya naon ieu lawangna. Ieu kamar di belah dia. Ini mana atuh cairna? Ngompol maneh. Nur eta nya naon kolam berenang. Kamar. Nah kitu. Kan ieu sekapna. Abi ngompolnya. Jagaan. Jagaan. Bae atuh teu dijagaan ge. Pisan bulu. Geus tingali. Nih eta maneh-maneh meleber-meleber nih. Sia nih liangna kumaha. Nih dah hese atuh. Matakan atuh nih liangna jaweran maneh mah. Nih bae we atuh. Sok buru ieu boluna cenah nya. Golo mung ani. Bae atuh nih. Golo bau. Urut ngopi jengkol eta teh. Henteu we data beki jengkol. Ya. Mong Atuh nih geuleuh ieu ka imah urang. Lidah teu bau hangser.
di kamar abinya Nur. Pingin kursi. Di ruang tamu aja. Ini abi hayangnya nu kitu atau tadi dia tanya kamar. budak karahayang dititah-titah aja ulin jadi ulin pagawean nate karahayang sasapu sasapu wae ge iraha karahayang jadi indung we jeung indung gusti ini kebuang senyerasan ieu wa eulis rasa eta curi Ce, eta budak ceurik, Ce. Kadia atuh, kadia ka Uwa. Kadia ka Uwa. kamana cenah indungna Kadia, yap. Bentar. Ce, kenan, Ce. Nih kebul, ieu. Bahara pisan atuh dah. Nih pan aya budak atuh Tita. Iraha atuh si Kiin nyabak sapu. Karahayang si eta mah ulin, jeung ulin. Nih kebul turun ka ditu. Hampuraeun ieu dalain kahayang. Ini ieu si Ceuni mil aya kitu, naon kitu. Urang ka Ceuni. Tadi ningali teh asa ka ditu, leumpang. Teh ka mana? Aya da ka dieu ceun yang batur atuh ceun nih. Nentu. Geus atuh, beli getol-getol teuing. Kamu lah ngobrol. Ieu mereskeun kamu. Di dia sok di dieu ieuh. Turek di imah Abah bae tuh di teras. Moal di dieu we ngeunaheun teh aya naon. Nih, atuh neangan batur we ngobrol. Lain kecenya orang nih boga tatangga eueun nu walagri heuh. Naon hiji aja heuh eta si Sarkom kitu, Ceu Imas kitu. Heueuh da jeung nyana geuningan eta Ceu Imas nu teu nyangka mah. Heueuh teu nyangka sugan urang mah teu kitu. Nampau teh kamari ciga nu kalaparan. Heueuh. Gusti orang kotanya. Heueuh atuh kasebut beunghar we sok Ceu Imas. Heueuh atuh imahna oge agreng. Heueuh. Salaki usaha, manehanana ge kadang usaha geuningan. Da getol atuh tara kaluar geuningan usaha we geuning. Ari teh minjem beas asa eta urang teu nyangka pisan. Si Sarkom ayeuna ting ka mana eueuh? Teu da kaluar ayeuna budakna oge eueuh kaluar kecil. Heueuh urang palaurna teh ka mana kitu. Manehna teh ngumbara ka mana ka nu jauh atawa kumaha. Da soalna atuh ayeuna di dieu balangsak geus teu boga nanaon. Jeung inyana atuh basa ieu ge geuning ngagadekeun gas tepikeun ka kitu geuning. Lain urang mah palaur imah we dijual. Tah kitu hungkul. Sedengkeun eta teh harta hiji-hijina manehanana. Tinggal hiji-hijina deui ya Allah. Biasa khawatir ayahnya urang teh. Kumaha lamun urang teh yuk. Heueuh teh yuk nih. Asa khawatir we urang oge sanajan heueuh aya we keuheulnya urang teh urang oge aya we. Moga keneh hate urang oge ayeuna manehna geus eueuh 2 poe urang teh da hariwang we nya. Aya tuh segan aya di mana? Penasaran. Heueuh yuk. Aya urang tapi satu heula. Tong cobaan we teh yang atuh. Lah. Urang berbati 2 kiloan. Ini bikin kasih sarta sok dia. Cek. Kacek. Cek. Tadi heula mana eta tuh? Aya duit. Ieu geus hasil kurang. Tadi. Aduh, alhamdulillah menang gede teh. Berkat urang ieu mana jadi duit. Coba lamun ku urang teh dijualkeun panamru wae di dinya. Heueuh tadi teh da urang teh lebar atuh sekalian we jeung ieu. Jadi teh berkat saha sok ieu? Heeh, berkat Ceu Imas. Nya Mana kece nuhun pisan ieu. Cika nang sabarahan. Takop. Ulu sabaraha kilo? Eta teh
Eta teh kudu nama 1.500 sakilonya. Heeh. Ku urang teh ditawar we da urang teh karunya ka Nah, maneh 1.500 kan 2.000 baheula mah. heeh tah ayeuna teh da eta teh berkat urang Heeh. ditawar tuluy-tuluyan urang teh maksa mungkin kagogoleran ayang 2.000 sakilo teh. Eta ieu teh jadi 3 kiloan. Ya cek rek kagok tinggal sakieu atuh duitna oge. Bae atuh ce sakitu oge. Heeh, coba mun jeung eta meureunnan meunang 10.000-an mah. Pake jajan mah ieu teh si kenur wareg. So. Lain jang jajan hungku atuh jang Heeh, jang kan leung beas sangu. seubeuh. Beas mah aya keneh itu. Heeh tuh komo aya keneh bae urang mah ku beas. Atuh kece dah atuh ditong 2 liter atuh kece. Heuh da 1 liter mah atuh. Buat ieu oge tinggal 6.000 ukur 1 liter sacangkireun. Bae atuh urang 1 liter bae. 1 liter bae. Tuh nya. Berarti urang sacangkirna meureunnan nya hasil urang ka kebon jeung moe-moe Urang panas-panasan nulungan teh. maneh. Heeh. Tah, maneh nulungan urang sebagai tetangga atuh. Ah, pada bahasa tetangga eta teh si sarkom teh ece. Da si sarkom mah atuh nganyuk. Urang mah tara unik anyuk mah urang. Mun kayak ya anyuk urang mah dibayar deui ka urang di pentong mah dibayar deui. Dibayar deui teh ari aya ari mah anger. Ukur janji jeung Nih, janji. kecil nih, tong 2 Nyaho liter. teh janji jeung janji betul. Heeh, icuk cole kan ka ieu lagi sarkom eueuh tinggal keluar-keluar. Heeh, tah ari kitu mah pan urang Saya mah tahu nya. jasa. Saya tahunya Heeh, bae mah bae hitung-hitung urang nulungan Tah, maneh jeung kitu budak atuh, maneh heeh. Heeh. Panyaho maneh teh geuning budak urang si Kujang geuning beuki. Heeh, atuh geus gak bersalah ke cenah balik atuh na seeng tah ngomong. Papa geura balik kitu ieu teh nyatu kitu. Heeh na seeng, heeh ame deui kaketuk si eta tah si hatena teh. Kudu bari kumaha urang. Jadi seeng kieu mun manggilan naon ayah? Bebeb. Oh bebeb. Heeh. Ngebagayakeun bebeb. Heuh apaan di Kalimantan mah atuh kudu kan Kalimantan mah terkenal pengusaha batu bara. Heeh. Heeh. Nah gitu. Hampir aku. Jadi omongkeun di nu saeng teh, bebeb geura uwis. Heeh. Naon eta bebebna ngomong naon? Manggil naon? Oh. Umi, mama, Oh, iya we mama we. mama, oh bebeb gitu. Geura uwih, iya mama kangen gitu. Bakal Kan ngadengieun. orang mah di kampung di dieu. Heeh, bakal Jadi ngadengieun. mama itu Kalimantan. Heeh, bakal ngadengieun sok ajaran ge heeh, bakal isuk pagi teh bakal balik mah Sok atuh copot. ceu Oh, buru heeh. geura wadahan biasa. Sekolah atunya daguan heula kece. Heeh, sok. Ju. Tong disifatnya saleterna. Moal ada bahar karena kita urus rantang lagi rantang leutik. Entong nu leutik atuh ceu rantangna nu gede. Tong disipat campur cukup pamali disipat mah. Ayo kita jejeg. Tinggal itu abi geus nyieun ruang tamu. Tah. Ini geuleuh Ini geuleuh. ngagoro. Eta keur mencokot abi. Maaf bau. Teu we. Ulah tekin sia teh Ulah abi. dihancurkeun atuh dia kan ku abi. Ngagoro lah. Kita jalan cenah panto. Tapi nyieun ruang tamu tuh nyieun kursi. Nyeun kamar mandi atuh. Heeh, sok atumpang nyieunkeun. Biras. Si Ita nahan teh ulin-ulin. Tui. Udah. Dan tenempuan sia. Kamana tui. Jika nama ulahan ameng ku mamahna dra. Terus 2 poe. Aya ceu. Ya, baca. Heeh atuh. Tah kitu maneh teh. Ya di bawah moal. Naon heuh ere. Sampe lumayan ieu nu ngopi keur pada teu beukieun sampe. Baik. Udah kurang mah geuceut teuing kuna naon atuh beuki sampe. Mana mah tadina meureun di warahna kudu ngarareuna. Ah meni anggar we kitu urang mah komo keur orok beureu mah ieu ku urang teh naon cing? Kumari. Aing kumari. Kumari tunggal. Aing ku eta we ku gandrung. Ku naon eta teh? Pajeli. Lain. Eta teh naon anu aratel teh atuh. Benguk. Benguk kan teratep gocom di manja teratep ya. Bodoh atuh ini anak aing ku benguk. Anak mana di harapan Untung. tep. Ya, kece. Bawa aja. Kerasa kan atuh? Wah, dua bawa aja tang ka dieu deui na. Heeh. Nuhunnya. Heeh. Kayak urang isu ka dieu nya. Heeh. Ngeut atuh ka dieu deui ah. Ieu pan aya. Ngeut ieu mau dijual, mau. Bae urang mah isu ka dieu. Mau dijual teman. Bae atuh. Mau dijual. Pokoknya urang rek masak deui ah. Heeh, nuhunnya. Ieu nuhun urang mah. Heeh, engke isu urang ka dieu deui. Tong mah. Bae da urang mah ikhlas atuh ridho pisan urang mah.
baik pada mada orang maca atuh da ikhlas ridho kamu kata tangga kieu ka dulur. Ah deuh. Alhamdulillah atuh Pang, urang teh belit boga. Beas ngajingjing. Dahareun aya sugem mah beuteung ya. Poe enak mah. Coba orang tua suka lu. Dua sejoli ieu. Tos ieu. Naon eta? Sisikeun Naon eta, Cak? Ieu tuh sampai Yang naon sampel? kan orang teh kadinya ulin di bahanan da cenah lebar daripada ieu teh ku ieu tadi opi daripada ku beli yang geus ku urang teh dibawa jang itu jang soang yang geus ku urang teh dibawa Tadi ieu naon ce ieu? heueuh ieu teh sangu ieu mah naon lain ieu mah naon Siga beas. lain Lain ieu teh tak bisa kena diopi atuh ce ulah kasoangkeun. heeh ni lebar atuh kece nih goreng deui ngeuna ka dibawangan Tidak nya orang udah tebeki. teu beukinya ngeuna Tuh, ieu mah alus kene atuh ce lebar. iya karunya suang ulang si kalaparan ayo kepingsan Ali eta naon atuh? lain mainan naon ieu mah Siga beas ce. lain sangu aron lebar Angka atuh Sok daripada dipiceun cek urang teh diekeun urang pulungan ku urang yang soang lebar sok atuh gerapadaban soalnya itu geus gandeng wae ka ce. nyata padahal gandengan ka cek haji ka cek Oh, bagaimana tuh urang parapkeun cicing cek cicing hayu cara ngilu Ngalah sok. beas Tadi atuh nih ka Ima Abi. Ini imahnya dasar imah ieu teh. Kan ieu tadi sekat nih. Ini bade Caritana teh. dipengeuh. Abi ngajak ameng cenanya. Nur Rum. Goblok nih. Jangkung pisan sih sama. Kuluna gede bisa. Halo, Nih Nya. sia ke geula eta teh etanya bieu ompong. Ambuan gerak. Nih. Geula ih jorok nih amit Sengit hangser. Gelis-gelisnya nih. Ayo orang lalajo tipit dan Abi. Mana Ayo tipit, abi ngiluan. Ah gede hulu. Bae atuh nih Nur. Nih geula ih gede hulunya nyop jangkung pisan. Abi duduknya. Sok abi ge. Buratu Nur nih dia. Sok ieu teh tempat eta na remote-na. Abi di dia diungna. Rame pisan. Nih siapa nih temen ke kamar huluna. Nih bae atuh jangkung pisan. Bae atuh. Urang tinggal di ruksak. Oh, saya tambah udah ngaruksak nih. Atau nih panjang pisan. Atuh kieu tah. Ngajom TV atuh beneran nih si eta mah nih. Bae atuh Nih bau nih gue. Oh, nih bohong ge. Nih, makanan. Operkeun. Nih, bosen atuh si Roma kata Nureun nya. Nih, abi ngilu urang pareman heula tipina cenah. Nur. Kira daguan. Nur. Nih saha eta nih. Keur sare teh ngaganggu pisan. Nah, eueuh jalan kamarna. Bae atuh ngagajleng. Naon? Hayu ameng. Tangga atuh maneh teh pan ieu mah jangkung. Hayu ameng. Heueuh nih cicing wae di kamar nih. Nih atuh nih dek naon nih abi keur bobo. Tangga ieu mah jangkung. Sok atuh nih. Naon? Di Nur aya TV teu. Aya bae we sok we dariuk we heula. Ini kein sia mah eta nih kuat ka gede pisan, ani panjang pisan, nih tinggal di meja abi ka Bae kayeuan. atuh nih. Cek atuh ngilu sare. Keluar kamar. Ani potong kan ani. Mau atuh. Nih, Nur. Atuh nih. Lain geranya ai ieu na gede Eta pisan. panakol dog eta mah. Saing. Skincare lah. Nih Nur ini bosen ini bara bosen Dek kuinya. Nih mana mah diruksak nih. Bae capeknya ngiun mah. Kieu mana-mana ngaruksak pisan. Ya kana leumpang ieu teh tungeng.
Ada antek itu oke sih. Eta na teh cekeun huluna. Ini mana hesa nih na. Halusnya. Nyian mata Potongkeun eta na. nih eta tuh luna karunya nih. Pokoknya gelo ci ompol Ini golo. Ini bau. puas. Ini kebukaan ini. Ngilu atuh. Cek. 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 Mana si kecil teh? Naon deui atuh kece sugang teh ceuing Mas. Kalau oge datang. Heuh sugang ceuing Mas. Nah, ini juga nu ngamak gitu. Heuh nol deui ka dieu atuh ning boxan aing. Masa dia ringkit? Ringkit. Oh iya tadi teh datang ka dieu pangajualkeun ieu cenah gaplek. Naon dek pangajualkeun. Pernahan coba teh meuni daek teh kakara. Bawa sampul gitu kan. Heeh eta bieu kurang diburuhan cenah dame taburu anger geuning. Yang soang. Yang sawang. Nah, naon yang sawang atuh? Yang soang cenah. Aya teh make resep naon ulah dicabak teh. Oh, eta beas. Ngomong maka orang Aron cenah. Aron. Nah, itu iwas meni teu narimakeun pisan ku aing dibere teh, rek dibere sabeu dikasawangkeun Kieu-kieu gitu. we rek dicampak urang teh di kieu-kieu ka tukang. Oh. Oh, ieu cenah sampul lebar cenah Teu jang bieu teh soang. eta non ngajual gaplek. Urang teh tanya nama jeung ieu. Rek dihijikeun jeung ieu ngan ceu iwas bi datang ka dieu cenah. Heuceu cenah aya nu di kudu dibatu cak kitu nya. Nah, awan cek urang teh heuh dek aya maya teh naon sih? Rek nulungan pangajualkeun kitu nya. Oh, Kurang teh heueuh buburu gitu. Cuk urang teh kere ada ya karek saeutik ieu jeung ieu sakalian gitu. heeh. Nung tuh tuh keceu maksa kitu nya isungan teh tungtungna keceu hem diburuhan beas 2 liter. Kesusah meureun ayeuna teh. Heeh dan Dan sasam. aya we keluar ayeuna. Heeh coba kita tara-tara gitu. Jadi di nusa kalina tara keluar tara ka dieu eueuh ngamplongnya. Heeh. Geus nyaho ka dieu sakali. Terus ka dieu datang di sana. Keur aya angin di kawetan cenah ngomongna teh. Heuh eta sampo alus keneh cenah jang soang. Cuma teh ieu mah alus keneh nya opieun keneh Urang jelema. teh tadi aing tadi teh kamari kitu muluk teh. Kamari muluk teh ieu kan da si kenur teh beukian sampo nya urang hungkul da urang mun dibeakeun ku urang moal beak nya. Ieu keceu ieu di bawah moal cek urang teh sampe kitu. Coba aja lumayan cenah dikeun sajang budak urang cenah ngomongna teh kitu. Ada kasawangkeun cenah. Soangkeun cenah. Ya lebar teh nya ada aing mah adek di kasawangkeun mah tong disanaknya cek aing mah. Ari cek urang mah eta teh gengsi cenah. Soalnya ada disumput Lain sumput. bung arapaleun batur eta teh nya. Gengsi rasanya meureun nya. Atuh meureun hera we meureun kaluar Tadi teh kalau nabungkan meureunnya, tadi nabungkan jadi heeh. Abangnya kamarana mana? lain. Ieu urang teh edek ngajak maneh urang eta Naon? urang ningali si Sakom aya teh di imahna. Urang teh nya beat heuh nya urang teh keheul ge ngagendok oge inget urang. Heeh, nya lah urang teh soalna kan biasa suka gandengkeun enak eueuh Heeh, gitu nya. jeung budak-budak Iraha mah atuh. keluar ayeuna di imah. Ayeuna. Teh Cuma nih da kieu-kieu oge boga keneh hate. Mono atuh mono mau naon? heuh bae kieu heula atuh lah nih urang mah teu mau nanaon. Atuh. Urang teh ya. Kuatir urang teh. Udah salah-salahna saya mah nyapai di jero imah. Heeh. Atuh teu cek hayu. Mun urang mah sieun kurang naon we. Aja eueuhnya. Mana kecil nih hordeng na geus tarutupan. Meureunna. Cikan Gak dikunci berarti eueuh bae isuk deui atuh ka dieu deui we. kunaon? Kom. Kunaon? Sarkom. Cek. Sarkom. Tuh eueuh. Masih kurang naon di jero. Budak eueuh kalaluar kecil. Itu kumaha? Dua poe. Kom. Nah, sugan atuh engke sugan atau sore atau isuk gitu da aya keluar. Rekam. Udah kemarin teh neangan ka dieu oke sarua. Heeh, cenah. Aya di Bang mah tuh apal Bang di mana sih eta? Nah, ai bumi cekokom paling dia cenah muhun cabe teh. Bae naon eta aya heuh cabe teh aya gitu. Cenah nya saya tos nungak cenah 2 bulan gitu. Kumaha tuh? Urang oge. Mah minta ka urang da urang teu apal naon heuh. Kom. Lawan nih. Lain udah kesana itu. Kamu ngusul salah Iya aku. oke di eta tarutupan teh nih hordeng na oge.
mah yuk. Ayo. Emang yang carekan. Muang. Yang nyarekan galak sih. Muang, buru.